Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Murti Cahyaningsih ti kelas 12 MIPA 3. Abdi ngadeg di dieu minangka ngalaksanakeun tugas biantara basa Sunda ti Bapak Fadli Yazia. Biantara kedisiplinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Hiji Cibarusah anu dipihormat, Bapak Fadli Yazia salaku guru pembimbing mata pelajaran Basa Sunda, sareng Bapak atawa Ibu guru, teu hilap ka rerencangan sadaya. Mimiti hayu urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu maha welas sabab ku kurniana urang masih tiasa ngempel di tempat ieu dina kaayaan anu sehat tanpa aya kakurangan. Teu hilap oge salam ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat anjeunna ayeuna urang tiasa hirup di zaman caang ieu. Mudah-mudahan urang sadayana mangrupikeun salah sahiji jalma anu nampi syafaat dina yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Saderek sadaya anu dipihormat kusim abdi, dina kasempatan ieu kuring bakal nganyarios pendapat kuring ngeunaan disiplin murid di sakola. Janten naon anu dimaksud disiplin teh? Disiplin mangrupikeun sikap mental anu kagambar dina tindakan, perorangan, perilaku kelompok masyarakat dina bentuk patuh kana aturan, peraturan, etika, norma, sareng aturan anu diperlaku. Tapi kuring sering ningali sareng mendakan seueur murid anu masih sering ngalanggar aturan anu dilakukan pikeun ngajaga disiplin nalika aya di lingkungan sekolah. Saderek sadaya anu dipihormat kusim abdi, ti ayeuna urang sadaya kedah biasa disiplin nalika diajar di sakola. Kusabab ku ngajaga disiplin, urang sadayana tiasa ngiringin kagiatan diajar ngajar kalayan tenang sareng langkung profesional. Sakumaha urang teranian disiplin penting pisan, maka ti ayeuna mimitian langkung tiasa nerapkeun tingkah disiplin kalayan henteu telat ka sakola, sok ngalakoan tugas anu dipisahan ku guru dina waktosna, nganggo acuk sarega mumutkeun katetepan sakola, sareng sajabana. Kumaha upami anjeun ngalanggar aturan? Maka anjeun bakal tunduk kana hukuman. Naha anjeun oge terangin wani janten sikap disiplin, sababaraha jalma anu gagah tiasa ngadamel disiplin, aya seueur deui hal-hal anu alit anu tiasa dilakukan pikeun disiplin. Disiplin sanes diterapkeun di sakola sareng di kelas wangkul oge dina kagiatan anu sanes. Sakitu wae ti abdi, kirang langkung hapunten, hatur nuhun kana perhatosan sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.